warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana, patepang deui sareng simkuring Gimariana dina Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta nu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan ngalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun rupiah pikeun subsidi kuota internet. Siswa, guru, mahasiswa jeung dosen salila 4 bulan ka hareup. Ti mimiti September sampai ke Desember 2020. Rencanana siswa bakal menang 35 GB unggal bulan. Guru 42 GB unggal bulan. Mahasiswa jeung dosen bakal menang 50 GB unggal bulan. Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun rupiah pikeun nu nambah tunjangan profesi guru jeung tenaga atikan, dosen, serta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekah ieu dilakukeun lantaran ayeuna pamundut ti mayoritas masyarakat anu ngangluh waragat kuota internet dina ngaakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.